emang kalau gitu atuh babacaan teu puasa heula atuh beda babacaan nu puasa jeung teu puasa kok bisa beda sih ieu Fatihah baca kudu tilok puasa jeung nu teu ikhlas bacakeun Fatihah kudu sok puasa jeung nu ikhlas atawa teu kudu puasa ngan ikhlas atuh beda bacakeun kudu teu ikhlas Fatihah nyeribeuteun meta cai kanu teu ikhlas bacaan Fatihah bila perlu Fatihahna cara muammar Bismillahirrahmanirrahim ngaji tiris mah kos kieu bacakeun fo inugeun kanu nyeribeuteun pae Bismillahirrahmanirrahim. emang kalau gitu atuh babacaan teu puasa heula atuh beda babacaan nu puasa jeung nu teu puasa kok bisa beda sih ieu Fatihah baca kudu tilok puasa jeung nu teu ikhlas bacakeun Fatihah kudu sok puasa jeung nu ikhlas atawa teu kudu puasa ngan ikhlas atuh beda bacakeun kudu teu ikhlas Fatihah nyeribeuteun meta cai kanu teu ikhlas bacaan Fatihah bila perlu Fatihahna cara muammar Bismillahirrahmanirrahim ngaji tiris mah kos kieu bacakeun fo inugeun kanu nyeribeuteun pae bacakeun Fatihah kudu ikhlas geus teu maksud ka beuteng teu maksud ka irung teu maksud ka pokona nasehatkeun inum sehat kok kumaha sih kiai resepna mun hayangnya ente saeutik dibuka urang lamun irung urang ngambeu sesengitan irung urang ieu sesengitan zahir saya nu make minyaknya saya nu make minyak oh iya orang nu make minyak kambeu tah ku irung urang kitu keneh nu bau saya rada lain deui iya oh iya jadi urang teh sakapun waktu mah jadi pelacak orang eta irung kuari bagian batin malaikat teh ku Gusti Allah ditugaskeun supaya ngahadaman jelema anu maca Quran maca sholawat zikir jeung babacaan malaikat turun malaikat sayarin ngaranna artina nu terus beleumpang ditugaskeun ku Gusti Allah tah mun pengajian kieu malaikat hadir ngabejaan ka para malaikat kadieu aya nu ngaji di dieu kadieu ditambahi ku nyana karumpul jauh mantap ieu nu hadir teh lain jelema kabeh ih sia mah kumas aing keur carita sia mah hehe lain jelema kabeh aya nu malaikat ge cak malaikat ulah ka dieu ngaji mah ngaji tapi ulah tuh kan bisa gitu satu sisi malaikat nu ieu mah tadi kadieu nu aya deui pangajian ulah asal malaikat kadieu ka malaikat engke ge jelema dititahan ku malaikat daratang lamun cak malaikat ulah ditahan malaikat sorangan nararan kamari ulah padahal ngaji kitab lah eta keneh tapi diulah ku malaikat geus asal malaikat ngaulah ke para malaikat jelema teu ditoel ku malaikat teu daratang kok bisa gitu sih kiai oh malaikat teh ngambeu ketika orang zikir la ilaha illallah kadeulekan ku malaikat la ilaha illallah urang kaluar lamun henteu make bahasa urang cicing bae perem urang tapi hate urang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha hate malaikat
ngambeun ka awak urang seungit diambeun ku nya seungit ieu seungit teu nyahoan nya keur maca naon urangan seungit mentek teu dicatat ku malaikat sebab teu kadenge malaikat mah nyatet tu kadenge mayal fizu min qaulin ila ladai raqibun atid nu kadenge dicatat oh sieu maca la ilaha illallah catat tapi lamun urang ngapeureum teu nyatet mantak zikir khofi man nu nyahongan Allah ngan malaikat ngambel seungit di awak ieu seungit ya seungit cenah ya ngagerokeun malaikat kade ieu teu kadenge teu kadeuleu babacana tapi seungit coba ya coba ieu seungit karumpul malaikat ngagulung di dinya mentak sih ada orang mun zikir sorangan gedebug ulah bentah ulah sih ada nu paek tadi teh seungit ngaji gitu keneh kadi cek malaikat kadi jutaan malaikat hadir taruru ngaladir sayarin malaikat sayarin bener seungit tak ketika orang zikir Haji Pudoli misalnya ya mungkin tahlil kan la ilaha illallah la ilaha illallah cek malaikat bau ulah ayo bau cek malaikat bau oh hate la ilaha illallah na eta dicatat kunyana ngan strip bau aya stripan kunaon eta teu ikhlas hatena jadi hayang cau Ambon bau ka Ambeun kunyana kaya ngaji ge kitu kere ngaji cek malaikat seungit kadieu oh jahe kahayang nanaon nya nama hiji Allah tapi lamun ngaji di masjid kudu bau kunaon hayang amplop bau kan cek malaikat geus ka masyarakat teh oleh toelan ulah geuna ngaji bau aing ge hampir utah aing pacar alagaan bener siat insyaallah aing ngaji kos ge ngaji batin ngaranna oh baueun malaikat mantap geus teh aya deui cek malaikat teh keur tadi nya ieu keur aya nu zikir seungit bau bentek lah saya mah kadinya lah cek malaikat boal ada tungguan we di dinya bentek nah kuari maca Fatihah tadi teh teu teu ikhlas bismillahirrahmanirrahim sugan bae ini cager aing dibere kudang sugan bae meureun 1 juta meureun dibere gasugi sugan maghdubi alaihim waladdallin inum geunya mudah-mudahan aduh sinum kumaha karasan tambah nyeri anu ikhlas bismillahirrahmanirrahim inum kan kumaha mangkarasan alhamdulillah rada hampa inum deui alhamdulillah rada hampa kok bisa beda apan tadi malaikat milu anu tadi mah pan caina cai tiis menang di sumur nyari mah jadi beteung kan dibere cai sumur atuh pae atuh jelema minimal nyelenggit tambah tapi cai sumur aja di bacaan Fatihah kun ikhlas pada malaikatan milu kadinya malaikat ditiupkeun milu ka jero terus diinum ke malaikat asup ka jero cek malaikat nu mana nu nyerina sih oh iya cek malaikat dipaut kunyana set gegeran bae mana WC ngising tadi paut ku malaikat eta siapa kudu dijabarkeun we heran nih mah eker carita-carita batin di bahasa urangkeun supaya paham geus malaikat teh diinstruksikeun ku Gusti Allah titah ngadatangan nu ngaji nu zikir nu tasbih nu tahlil nyana ngabejaan ka para babaturanana ketika ikhlas ka ambeuna seungit ketika teu ikhlas ka ambeuna bau mentak tetep bae masyarakat teh baueun malaikat na ge baueun ikhlas keur coba ge nah urang wiridan sholawat Allahumma
sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman karena halu yelo qadwa fariju yelo qarabatu ka malaikat aya nu babacaan bau datang malaikat misalnya bau emang naonnya hayang warungna maju bau jasa ya. Bau orang kesusah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad la ja'alat alaihi alwujuh wa khasyata ila qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati. Oh, itu was sholawat lain sembarangan teh sholawat. Waduh. Oh, eta mah lamun dibaca. Oh, sholawat eta geus haram eta. Eta mah ijazahna ge teu meunang ditulis sholawat eta mah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ala alaihi alwujuh wa khasyata ila qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati. Eta mah mantep ka ditu teh mah. Jotosan ge mun make sholawat eta beda jotosan. Dikitu ge teh tadi sholawat tah ya supaya nempel di malaikat tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi. Tinjukeun ku urang atuh sapira tanaga ieu tapi aya malaikatan. Ngejengkang jelema tadi. Eta malaikatna nempel di dieu. Urang wirid. Sak mereka bau emang benar pelet pakai ngawirin itu atuh bauan atuh sholawatna bau pakai ngawirin barang bau atuh bau cek malaikat gede kuat cek kan aduh ya gaji aing musim tiis kos kieu ya carita batin teh kos kitu mentek lelembutan kan aya di urang cek ahli thariqah mau ngan bahasana tinggi-tinggi mun thariqah mah latifatul qalbi latifatur ruh latifatus eta teh lelembutan malaikat ngambe ka lelembutan urang. Tuh, lu batak ahli Allah mah makin yakin sebab naon? Lelembutanana malaikat bage ngambe atuh ka Allah. Malaikat baru ditugaskeun kita mendampingi nyana teh geus seungiteun ngambil lelembutan urang. Lantaran dipaksa tadina mah embung urang zikir la ilaha illallah embung kabeladiana mah jadi daek kabeladiana jadi nikmat. Nginaheun malaikat sengitun cak malaikat sengit amat ieu malaikat teh sengit ngambe urang aya la ilaha illallah aya sholawatan ikhlas ka Gusti Allah makin ikhlas makin sengit malaikat bae ngambe sengit cak nyana lelembutan urang ka ambe ku malaikat lelembutan urang komo ku Allah nu nyieun. Maka kurang ahli lelembutan itu ge ahli lelembutan urang jeung lelembutan urang jeung itu ngadu nyaun nyana ci aya waliullah kieu beker cicing we jelema di jalan endeu kanyana saenggeus tande kanyana datang di jalan teh ya dipanci-panci duit teh ieu aing boga duit 1 juta jeung kiai 500 nu 500 deui ieu tadek dibelikeun 200 ka jeruk nu 300 deui besi aya fakir miskin nu menta-menta dek dibikeun jadi 1 juta kabehna datang assalamualaikum waalaikumsalam nu 300 sing ade besi poho cak kieu teh nya ngeuteun kapanggih jeung fakir miskin da ieu engke kapang mus aya mun aya fakir miskin ulah datang ka teu dibikeun nya kaget teh jibat nyaun kok bisa lelembutanana neropong lelembutan kiai teh nu geus jadi wali neropong oh nu 500 jang kiai nu 200 meuli juruk hasem-hasem ge nu 300 jang fakir miskin diamanatan tah ku kiai nu lelembutanana geus tajem supaya naon sebab eta lamun kabawa ka imah deui poho kabawa ka imah deui nu 300 teh nu jajang fakir miskin teh sapoe 2 poe ngendek eta kapan jadi kalajengking bakal urang mah teu nyaho hakikatna jadi kalajengking sebab naon geus lain nu urang geus diniatan jang fakir miskin diendekeun di imah urang sarua jeung kalajengking aya di imah urang
mantap kiai eta ngabejaan sia deh nu 300 bisa pakai mesin segera eta nyana teh ngabejaan besi ka bawa ka imah duit keneh ngan kulantaran geus dipikeun di hate teh geus dibikeun berarti geus lain nyana dibawa ka imah jadi kalajengking. Nah pohoan dipake meuli lauk, dipake meuli beas, dahar bareng jeung pamajikan jeung anak kan jadi kalajengking tah di jero cak anakna bah nyari beuteung kunaon teh sia tas ngadahar lauk eta jelok eta mah jelok teri abana ka jero abah ge rada karasa jadi cek manang ajungkel dong kurang akhir beuteung ya ngadahar naon urangnya atuh kalajengking pan tadi nyakip di jero tuh teu nyaho ta urang teh kana hakikat kos kitu tah nu mantak jeung ahli Allah maka teh barangnya na bebeja deui ka kiai nu tadi Assalamualaikum kunaon minta cai kunaon tuh nyari beuteung atuh nu 300 teh endahan dipake meuli japuk ku sia kalajengking eta lelembutan dah main tuh dak bae urang keur diuk lelembutan urang main neuleuh jahe tring jahe getring tah lelembutan main tah lain lembutan goblok tah mah tah eta mah lain lelembutan tah nafsu beda lelembutan jeung nafsu tuh itu baguna putihnya budak kurang mananya lelembutan main ya lain lelembutan bego tah mah sia mah dubogo bae burung Lampung bangun ieu beda kulitna putih bener marah tuh bener tuh gede adat Lampung tuh lain lelembutan nafsu beda ke lelembutan jeung nafsu tah lelembutan urang kaambeuk ku malaikat seungit tah supaya urang seungit ikhlaskeun ge asal geus kaambeuk ku malaikat seungit bae aduh geus malaikat nu saejeun kade seungit dari uk saya dirinya dari yuk nyana dirinya nu ngajina baksa 20 nu hadir malaikat jutaan engke malaikat nitahan ngaji noelan emang kitu ditugaskeun ku Gusti Allah tuh mantap teu sambarangan tadina aya 300-an di masjid teh kuari ka Golkar nyana cek malaikat jadi bentaknya kamari mah seungit malaikat jeung malaikat ngobrol barang aya pohon beringin jadi kieu cek aduh cek malaikat jadi kieu bentak cek bentak jelema geus bau ulah kadari bau ditoelan kumaha dijagaan ku malaikat ge nu endek ge kadinya nu endek dipengkolkeun ka warung ku malaikat dipengkolkeun ngopi bae di warung nyok emang geus aja aing deuk ngaji ngopi cek ada di dieu nang malaikat mengkolkeun sampai bau cek malaikat daripada sia kabauan engkena sia diajakan ka Golkar bau sia eta tah eta keur carita dijabarkeun tah kos kitu tah tuh ieu ngaji mah rusak jadi ka dieu nya nang Allah urang lamun geus nempo ka dinya ngeri atuh salat urang mah bentek meureun salat malaikat salat mah salat teh budak bau bacaanana kada badak lamun urang deuk salat di jero huntu urang aya cehil malaikat embungeun mantak Kangjeng Nabi nyunahkeun coba ge di Fathul Muin di unggal kitab sunah urang teh nyehil sebab naon nu mantak Kangjeng Nabi nyunahkeun eta teh aya rahasiahan aya malaikat anu cicingna di dieu dibaham paranti mun urang maca nyana anu ngajelaskeun dulur cek malaikat teh wahai para malaikat ieu babacaan seungit yeuh eta lamun eueuh cehilan lamun aya cehilan cenah naon eta mungkin malaikat ge sebab malaikat kan tilok dahar malaikat mah geus neuleuh cehil teh gilaeun nya ieu teh naon cenah geus nya teh daekeun ka dinya ditanya pan sia teh ka dinya aya cehil mantak malaikat teh sebenarnya mah sieun ku cehil teh sing ada teh mantak urang sunah naon ngaranna lain nyusur helanan tadi nyehil sunah selilit ngaranna nya sunah nyusur nambah kasunahan abi bersih malaikat senangeun kan mantak ente lamun deuk
gitu salat sing hade dek wiridan ge dek wiridan ceuhil atuh rusak nyatas ngadahar jengkolnya didinya aya deui oh cek malaikat wow babatur ada kagak ayo jengkol ngamuk gitulah cerita ngaji batin lain sama malaikat-malaikat nu cicing di urang lain hadam-hadam babacaan nu cicing di urang nu mantak hubbiba ilayya min dunyakum salasun dipakai keresep di dunia anjeun tilu cak Kangjeng Nabi hiji at-ta'attur minyak sengit eta teh maksud Kangjeng Nabi awak urang sengitan ulah ya kokotor-kokotor abeh malaikat datang ke urang nyatu antara sesengitan zahir urang jeung sesengitan batin urang wasiwak jeung nyiwak nu katilu wan nisa lantaran ngabungakeun hate urang boga pemajikan teh kan terhibur ku pemajikan brai teh hate teh senang geus lamun hate senang urang maca zikirna maca sholawat kan ikhlas eta kan bantuan pemajikan urang coba lamun pemajikan urang manyun bae urang maca sholawat teh lain inget ke Kangjeng Nabi kan Allahumma sholli sholatan tutut gede sholli sholatan kamilatan wa sial tuh pemajikan goblok guys je cak malaikat ban kiamat tadi sholawat katutut-tutut di bawah manyunnya ada kos tutut bae keur mah beungeut na tutut beureun aja bae ngamuk ge cak malaikat teu beres ieu oh eta lah seetik nyentil urusan batin kos gitu mentek tiup fuh atuh aya malaikatan nempel di dinya tiup kudu sok main gaplek fuh jurig aya di dinya ye ulah sambarangan tuh matak ge lain tiup-tiupna wa huwa alladzi ansha jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat Allah anu ngadamel tatangkalan baik tatangkalan anu ngampar teu aya tangkalan maupun tatangkalan anu aya tangkalan model buah model korma model tangkal rambutan dan lain-lain sebagainya kabeh meunang nyieun Allah ditambahan deui ieu mangatopkeun khusus kana anu umum ansya jeung Allah ngajadikeun anak la tangkal korma padahal tadi geus gair marusat wazara jeung anu sok dipelaku urang tetanduran anu sok dipelak anu mukhtalifan ukulu beda-beda buahna geus ana beda-beda buahna kadang-kadang deui bentukna ge beda kadang-kadang aya nu buah bentukna akur tapi rasana mah beda urang neuleuh buah bernuk gede bangun amis belah coba ku urang rasakeun tapi lamun urang neuleuh kitu jeruk bali gede belah amis bentukna hampir sarua gedena jeruk bali jeung bernuk tapi kapan rasana mah beda kitu kene bubuahan teh aya anu akur kadeuleuna teh aya anu beda tapi rasana mah tetep bae moal akur jeruk ieu jeung jeruk itu bangun akur teh rupana tapi beda komo jeruk jeung salak mah komo jeung manggis mah dan lain sebagainya na ieu nang saha ieu sing hade cek Gusti Allah awas meunang aing teteh nyieun masyaallah urang bae lemah keur leutik teh bu zaman subur tapi bubuahan teh langka paling jago rambutan ti korelet datang ka dieu ti curug paling jago eta doang teh manggis geger sararese komo bangsa lungkang lengkeng nu karari itu mah hese bak kuari tangkalna masyaallah kadu ambalaya rambutan ambalaya lengkeng ambalaya jambu loba jasa manggis loba jasa kemudian itu ayeuna mah kitu anggur berbagai anggur baik anggur Bandung teh nu hideung asem aya deui anggur Australia hideung amis aya deui nu ti Amerika oh pir berbagai-bagai buah pir jambu pir siang hai ping siang li dan lain sebagainya.
loba jasa baheula mah hese tapi kuari dibere babari rahasia Allah nang Allah teteh ngajadikeun teh sing hade urang teh nyaho tangkalna kos kumaha eta pir tapi buah pir ambalaya kulantaran letah urang beda jeung letah urang luar negeri muludan dibere pir teu beuki urang teu beuki diangsongeun pir teh lain letah urang teh mah kos kitu mah tuh letah urang mah emang letah tempe tetap diberi daging ya, menurut mah utah baik. Tapi lamun diberi tempe, masya Allah, tembang dipanggang, jeung tempe, waduh, geus kieu bae nya nama teh. Ieu dahar pohara jasa, poho kaeureun aya jurigan ieu dahar. Jeung naon emang sia dahar mah mun dibuk-buk teh kitu, waduh jeung tempe, cenah tempe ge dibeulem. Jeung naon deui tembangna dibeulem. Emang ngeunah jasa tanding ceknya emangnya nama ti leuletik dididikna tempe atau tempe bae mantap kumaha dididikna jelema mah kos kebo mun kebo tatadina di paraban endog ti leuletik atuh gadena beuki endog kulantaran tatadina jukut bae jukut urang ge lamun hayang ngabuktikeun anak urang ya anu kalima mah di paraban jukut geus paing sia bayangnya coba landog bae jukut geus gedena ge jukut bae kumaha kabiasaan teh mah padaharan kabiasaan teh iya atuh urang Amerika nu mantaknya resepkeun roti atuh biasa urang Jepang nu mantaknya mah kentang atuh geus biasa urang Korea nu mantaknya mah lauk bae atuh emang geus biasa urang mah sanguna ge henteu bisa mun cara urang Padang gitu tau urang lamun ka Padang teh dibere teh nambah lagi 3 ieu can di dahar geus 3 deui we ceknya geus teu gula aing hiji wae lah gagarateun 3 ceknya geus jadi 4 berarti kabehna urang Padang isi beak tah moal cek urang Padang tenang sebab dididikna tadina urang mah kos kitu disebutna geus sapiring metung gitu geus teu kudu jeung naon jeung uyah doang jeung uyah kolot baheula mah uyah digoreng ditarasian dibawangan dicabean geus geus mantep biasa geus teu kudu jeung naon coel deui kadinya geus jahari hirup hari hirup paranjang di umurna ku hari barang dahar jeung daging parene ku umur geus garanti deui ku mah jeung uyah we habak lah ieu tatangkala dan Allah ya Allah bubuahan beda-beda warna beda-beda rupana tetapi aya nu akur engke rasa aya nu beda nang Allah wazaitun warumana mutasyabihan zaitun jeung dalima hampir akur dauna hampir akur teh urang lamun ningali tangkal dalima jeung tangkal zaitun baheula mah zaitun teh di Arab kuari mah aya urang Arab di urang coba-coba melak zaitun lantaran di Arab nage tangkal zaitun mah aya di Thaif sedangkeun cuaca Thaif pasarua kanjing cuaca di urang nu pangjing Nabi pernah ka Thaif teh anu haju kanjing Nabi teh di dinya dilukai eta Thaif teh subur mentak lamun di Mekah aya cabe di Mekah teh aya sagala terong di Mekah teh sagala aya bonteng di terong di Mekah teh sagala aya kitu samangka kuari mah malah aya dangder aya hui di Thaif sarua jeung di urang Thaif mah Masya Allah sarua persis we taneuhna dan lain sebagainya kurma jadi di Thaif mah malah kurma Thaif paling bagus jajadian biasa para nah zaitun tin di Thaif eta teh hampir akur dalima jeung saya jeung kitu non kitu zaitun cek di dina ge zaitun warumana mutasyabihan hampir akur dauna tapi kapan buahna mah beda pesek kurang beda bahkan mun dicaritakeun mah buah dalima mah hiji buah nu tatadina meunang di surga lamun urang bisa ka sorga engke jeung mudah-mudahan nah engke bakal kapangi jeung buah dalima aneh engke di sorga teh aya buah dalima jadi mah kos di dunia di Mekah pan gelede di urang mah kan laletik
Nah engke di Mekah mah buah dalima ku gede-gedena dibelah dua plek ku samangka dibelah dua plek tak eta teh tutup teh tanu sabelah tah bisa pakai imah jadi keluarga bangsa 50-an memuat tadi dinya tah ku gede-gedena ada 5 sieun tapi orang gede gitu mah nya tak ku subur-subur masyaallah karim mana deui ghairu mutasyabih jeung aya nun teu aya akur dauna mutasyabih wa ghairu mutasyabih aya dauna mah akur tapi rasana mah teu akur tah awas cek Gusti Allah aing anu ngajadikeun aing anu nyieun ku ayana sakitu ulah sembarangan ngahukuman cara orang Arab cara kafir-kafir Quraisy kafir Mekah sambarangan nu aing pasrahkeun ka aing ieu kakarak dina tatanen ieu encan ingon-ingon engke matek Gusti Allah kulun samarihi idza asmara wa atu haqqahu yauma hasadi aing yen aturan cek Gusti Allah kulu min samarihi dalahar ku anjeun tina buahna idza asmara di mana-mana geus buahan sok geura cuman sing hadewa tu haqqahu kaluarkeun hakna yauma hasadihi dina poean dipanen ieu mah lamun dibongkar ku mujtahid moal anggeus datang ka asar ye ayat ieu lain lalagan urang mah maca dihartikeun kos kitu biasa bae geus teh kaharti secara lapan tapi Imam Syafi'i ngebongkar ayat ieu wah haraja salila hiji ndek nangtukeun masalah wa atu haqqahu bikeun ku anjeun hakna ieu hak teh ditafsiran ku Imam Jalal di dieu mah kapan zakat wa atu haqqahu ay zakatahu sedengkeun wajibna zakat mah diwajibkeun kan di Madinah aqimus sholata wa atuz zakah eta kan di Madinah waktu wajibna zakat mah sedengkeun ieu mah pan ayat-ayat bakiyah di Mekah mah kan can wajib zakat tetapi ieu teh geus menuju kana zakat mantak Imam Jalal berani di dia wa atu haqqahu ayat zakatahu padahal ieu teh ayat makiyah sedengkeun diwajibkeun zakat kapan di Madinah berarti ieu wa atu haqqahu teh apakah memang hak teh zakat atau memang ketentuan-ketentuan di luar zakat bongkar tuh ndek kumaha teu make ulama na tangkorak Muhammadiyah hayu coba hartikeun ku nyana ieu wa atu haqqahu teh dia kemana lompatnya coba urang mah kulantaran geus dikemas make mazhab tinggal nuturkeun mazhab ngeun keur carita turun ayat ieu ayat makiyah keur jaritakeun tentang hukum-hukum di Mekah anu sakitu poharana perbedaanana jeung hukum Islam ku Gusti Allah dibere penjelasan ulah sok sangeunah-geunah nyieun hukum sebab ieu teh meunang ti aing geus kulantaran kitu tuturkeun aing prakadirna kulo dalahar kumaraneh kabeh min samari buahna silakan tapi wa atu haqqahu ieu kan hak teh di dieu mah zakat sedengkeun ayat zakat mah diwajibkeun di Madinah ieu ayat makiyah kolong urang mah ku potongan otak urang datang ka irah ge moal ka botra moal ka betra moal ku sok kredit moal bisa puyeng ku kreditan atau nu di partai moal bisa moal puyeng nya nah hayu-hayu partai bae ngamatak badlul wusi teh mah ulah aya patula patali jeung partai ulah aya patula patili jeung organisasi ulah aya patula patili jeung berbagai permasalahan ngerahkeun seluruh kekuatan tenaga pikiran waktu otakna jangan bongkar permasalahan ieu nah semal bisa tah kahiji nomor kedua na ieu aya kullu min samarihi iza asmara cok dalahar ku arajeun kabeh tina buahna di mana buahan di dieu ditafsiran ku qoblana di memeh asak
geus lamun memeh asak mah eta teh di dahar ku urang eta teh teu wajib dituntut dikaluarkeun zakatna atawa geus asak ngan memeh ku urang teh kitu dinaon ngaranna dipanen eta teh kasupkeun kana zakat. Andai kata ayah korma kemudian memeh dipanen diala kurang kemudian didahar kalau masalah ja wajib panen mah iya aya bahasa wa atu haqqahu yauma hasadi kaluarkeun hakna keur carita zakat dina poean dipanen mulai dina panen kakarak wajib zakat ari kitu mah memeh dipanen dialaan didahar dialaan didahar itu wajib zakat. Eta keur carita korma kumaha lamun pare teh kapan wajib zakat kemudian kurang hayang ulah di zakatan ulah dipanen-panen alaan giling dahar alaan giling dahar engke geus tinggal saparapat deui kakarak dipanen pan eueuhan tangga zakat endeuh nya kos kitu los hajuk kumaha teh kieu teh kos kitu doraka teh ulah nyaritakeun doraka endeuh sih mos ya tah masalah endeuh mah alhamdulillah setik memeh panen ku urang poekeun giling dahar heuy mang eta papacan di zakatan ya panen ge cenah tuh aya di zakatan dina Al-Qur'an na ge wa atu haqqahu yauma hasadi engke di zakatan geus dipanen karena wajib zakat ieu mah di alaan bae heula di dahar meunang terus teu naon teh kos kitu teh teu naon ngan lamun niatna neuk moal ngazakat doraka. Namun kieu mah ieu anem ala ku urang teh sabucu poekeun terus garikeun terus tutup dahar kunaon emang diheulakeun eueuh deui ngan eta-etana masalah tapi lamun kieu mah mang kunaon diala di dahar maksudna di dahar kunaon teh abe ulah ngazakat doraka teh kos kitu tah doraka eta kos kitu tah tapi lamun deuk masalah pokoknya aing mah jadi dakurana ge wajib zakat mah engke yaum hasodi ieu mah jancan panen can naon di alaan bae datang ka beak jadi teu zakat henteu geus aing mah moal zakat henteu teh kumaha ai daek golos ta eta teh pikiraneun para mujtahid masyaallah di mana mimitina ngabongkar Imam Syafi'i itu mimiti ngabongkar teh dina zorofna wa atu haqqahu yauma hasadi kaluarkeun ku aranjeun kabeh hak bubuhan teh yauma hasadi eta yauma cek ahli nahuma zorof geus kabogaan ta'alluq lantaran azhar ku waktu maka nundum mina fi bitoridin kahunam kus agmuna ansibu beres ka ditu alpiahna geus atuh kuari mah ngabogaan taluk nendek taluk ka mana bisa ditalukeun kana atu ityan berarti bisa ditalukeun kana hak salah nalukeun bae ngageusleun toh mentak aya kaidah dina usul fikih cek dina kaidah usul fikih teh wazarfu qaidun limadalla alaihi al-amru bi hayatihi minal wujub la limadalla alaihi bimadatihi minal hadas zorob teh eta sebagai qaid ngoidan limadalla kana perkara nu nuduhkeun alaihi kana eta perkara amru artina nuduhkeun kana kaamranana bihayatihi kana hayahna amr nyata minal wujuban tadi ge aya wa atu berarti emil amr al amru idza utlika yansarifu lil wujub ila maladala dalil berarti eta teh wajib ngaluarkeun ana tah ieu umat teh ngoidan limadalla alail amru ay amru tadi wajib berarti di dieuna bihayatihi minal wujub geus berarti atuh ayeuna mah wajib ngaluarkeun zakat yauma hasadi eta teh lain haji wajib lil hadas yakni lain harita sebab hayat teh kakarak ge kewajiban jadi berarti la limadalla alaihi bimadati minal hadas lain begitu panen harita kene disawah kene kaluarkeun lain kitu mulai kewajibanana ketika dipanen begitu dipanen mulailah kewajiban ngaluarkeun zakat adapun ngaluarkeun zakatna ieu kudu ba'da tanqiyati
wa tasfiyah sabada bersih tapi heula geus ditapi nu benerna ieu sabaraha hitung didinya aya eueuh kira-kira satoneun mun parete mah mun kira-kira aya satoneun kakarak wajib kaluarkeun zakat geus eta mah tah nu gacungna segala nunana eta ulah dihitung sebab eta mah teu ngajadikeun kakuatan tah jadi berarti ieu yaumah teh dibongkar mah moal anggeus sabelah poe kos gitulah para mujtahid teh gawena teh jana teh ngabongkaran masalah urang ngabongkaranana deuk kumaha ngabongkarna jahalat teh eueuh deuk nyeun imah pahat ge eueuh deuk nyeun imah ragaji ge eueuh atuh kumaha deuk nyeun imahna mah nya ditangtung-tangtungkeun awina moal bisa tanu mantak alatna heula minimal 12 pan kakarak bisa dirogoh timimiti atu nah kemudian kulu timimiti kulu kemudian aya kait iza asmaro tadi dia teh menang di dahar teh nu mana nu kudu di dahar dieu deui memeh dipanenana nu kos kumaha nu kuduna ieu lah diperinci ku ahlina urang mah sakadar nyaritakeun kaheseanana ijtihad eta teh pohara jasa kakarak dibere ayat sakieu ge ieu teh kadituna deuk nyaritakeun hukum sabada cak Gusti Allah tancapkeun ka tauhidan sia bahwa eta teh nangieun ai ulah sambarangan sia ngahukuman ieu halal ieu haram nu halal halal nu haram haram kumaha cak aing ketika aya anu halal dahar ku sia aya nu wajib dizakatan aya nu teu wajib dizakatan ketika wajib dizakatan nu mana nu wajib dizakatan ieu kan ayat sakitu hesena urang mah kuari tinggal mukaan bae tah haju ieu zakatna sabaraha dina Al-Qur'an teu caritakeun sabaraha-sabarahana aya ge Kangjeng Nabi fima saqatis sama al-usur berarti diterapkeun bahasa Kangjeng Nabi soal zakat sedangkan Kangjeng Nabi nyaritakeun fima saqatis sama al-usur di Madinah lain di Mekah tah ieu kumaha nya nerapkeunana wah ieu mah hese ngaji ku ayana hese nu di tukang mah geus nundutan bae neureun jembe lah puyeng kieu cenah emang ngaji boro-boro si aing puyeng ieu mah keur carita ulah sambarangan horeng hese ngaji teh keur carita kisah-kisah rada babari ketika patali jeung hukum masyaallah iduh lain lalagaan bahasa kuluna ieu amr lamun ieu fiil amr wajib apa henteu lamun wajib sia kudu ngadahar mun teu dahar urang teh doraka wah cilaka ieu mah waduh aya rambutan kolo wajib sia mun teu didahar awas sia wah aya kadu kolo wajib sia ngadahar mun teu ngadahar kadu doraka sia kana neraka sia wah hei si kiai amat sih wah haram ieu aya peuteuy deres kadu mah mun peuteuy kulu wajib sia ngadahar peuteuy euy aing mah beuteung muter neraka sia dina Qur'an ge kulu di dituna min samarhi idza asbaro di mana geus buahan wajib sia ngadahar kiai asana kiamat teh hukuman siapa teu ngaji aing mau ngaji asana pinteran nu teu ngaji jeung nu ngaji eta kula sambarangan geus ieu amrna apalil wujub apalil ibahah apalil nadab masyaallah ieu mah carita hesena bae kula ge hese aing caritakeun hesena doang ieu hayang nyaho kaheseanana kos kitu ieu penamar-amar keneh aja ieu bisa jadi mun ibahah lil ibahah di mana nyokot ibahana tah puyeng dan mantap geus bae urang mah daripada puyeng cokot bae geus lah hiji mazhab Syafi'i kiai kula ge tetangga cenah jeung Syafi'i ye siapa sok salah bae bajan Syafi'i tetanggana deui ya Allah geus tina bahasa kulu min samari aya qaid idza asmara kadieuna di tafsiran qoblan najji artina memeh asak artina memeh asak teh memeh dipanen geus samemeh dipanen mah didaharan ge teh kudu dizakatan tapi kadieuna sing hade wa atuhaqahu yauma hasadi tadi geus dicaritakeun tina zorokna nu sakitu hesena lain pagawean urang sakitu aya jamul jawame ge teu meunang urang ku ari ngaijtihad teu meunang
aya goyatul usul urang nyieun deui itiad teu bisa. Emang ijtihad teh dibatas teu dibatas. Kalau itu bisa jadi temenang kekuatan akal sia melalui ilmu menguasai sabarafan. Aya syarat-syarat ada ijtihad teh. Ulah kena jago-jago me. Urang ijtihad ayeuna mah wasfaqaru haram. Li'annahu madusot karena sapeker ieu manjangkeun sora. Wa kullu ma kana kadzalik bahwa haram nyieun tiju sapeker haram. Kade sia. Kade jeung aing ngaji na mah teu kudu make sapeker haram nu ku aing disoekeun begeut sia ku aing sia. Ieu ulah kitu tetep bae kudu diladenan. Wa ma huwa sapeker gitu. Maaf, ai sapeker teh naon? Sapeker huwa hadidun. Sapeker teh besi. Atuh besi mah tuh ngabalaya di ditu. Oh, yakhruju minhu sawt nu kaluar tina eta besi sora. Jadi berarti sapeker eta anu osok ngaluarkeun sora. Sorana tina besi apa sora ti batur? Ih, keheula nya. Engke heula sia hadidun yakhruju minhu sawt teh ieu teh sora ti batur apa sora ti besi? Ih, ulah sok kitu. Yes, ya ulah sok kitu. Soekeun sia ku aing. Hah? Ai hadidun yakhruju minhu sawt tah ieu besi. Hajuku urang diketrok. Tah eta sora dina kaluar tina besi. Ai sapeker mah sorana nu batur cicingkeun kaluar teh sora sia. Dipencet sia ku aing. Ieu keur carita mamantekatan. Nah, tasawur heula. Sing bener sia heula, pikir heula ku sia. Ayo, terus kasih pun mah haram bacaknya na. Aya si HP boga? Boga. Aya sapeker na leutik teh mah. Takol sia ku aing. Tah mah percis kos diceramah teh tah jeung Haji Podoli, make kontreng. Hei, pada teh gitar nu haram ge nu gede. Di mana anakna? Atuh Haji Podoli ngagecrek wae terus. Sarua bae ceknya na horeng nu gede nu haram nu Oma Irama, aya nu leutik ieu mah nu ti Habib teu haram. Takol Habib tinggal Habib. Teu nyahoan ka ngaji teh mah kos kitu. Ieu keur carita lain neuk nanam hese horeng ngaji. Kula mah deuk nyaritakeun hesena ngaji. Hese ngaji teh anu nyieun tukilan haram sapeker ngadu coba jeung anu bisa ngaji ilmu mantek jeung ngaji jabul jawab eueuh nanaonna. Ulah maksakeun atuh. Ulah maksakeun aya tukilanana baca ku ahlina. Lamun cara pencaya budak-budakna cenger ya budak. Cenger sepak bae ieu budak. Alah geus kakawat bae bisa pencawa. Tanya le tukilan nek tasawuf bae nek ngaharamkeun ulah make fan fikih pake alam tasawuf urusan ada tasawuf mah pribadi silakan lain deui atuh jaya kiai anu hayang lauk nitah ka muridna nitah neangan lauk cek muridna mama hayang lauk naon kakap mama mah ye hayang kakap nu gede neangan ka unggal kota sapoe 2 poe saminggu ka karak manggi di sisi laut dibawa alhamdulillah ieu mama hayang jasa kakap masyaallah goreng gas butut datah jang eta tengah jang eta nah mama huluna ieu ya sip geus siap bungaheun muridna teh dulu mama deuk ngadahar kakap begitu endek ngahuap ayalah pengemis assalamualaikum salam pengemis ya mun hayang naon ya hayang kakap ka muridna bungkus pikeun cak muridna mama atuh sanajan dibikeun ulah kakap eta pan eta nang saminggu neanganna bikeun mama amun deuk dibikeun atuh lauk teh bandeng aya totongkol aya ulah kakap eta nang kula eta modalna ge gede bikeun bae atuh lamun deuk dibikeun saparo ulah kabeh cak muridna puyeng aing ye jeung mama ye atuh hese capek saminggu gitu geus bikeun nya nama dahar jeung saya aya we
Tapi bari dahar bari nanya, mama aya eta mama kunaon eta dibikin haram jang mama eta teh kakap haram mama bisa ngahukuman haram pan haram mah hukum ti Allah ulah loba omong sia jang aing haram jang sia mah teu bisa haram kitu mah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun aing geus make ayat eta moal datang sia kana pangkat birro yakni pangkat wali mimma tuhibbun lamun maneh hatta tunfiqu henteu nganapakakeun teu mikeun kana naon dipake karesep ku sia mama resep jasa kadinya kemudian ayat anu baramain resepen kadinya mama henteu diangkat jadi wali mun mama masih kena ngadahar dipake karesep ku mama dibikeun tah haram sote jang mama jang siapa tuh lolos kadi biasa lain wali hampura tuh mama teguh hampuran balik sia kadi tuh eta wali cerita tasawuf pada itu kudu diakurkan yang tadi itu oh haram ka mama mah poe eta poe isuk batu ente mama masuk itu ya masuk itu deui atuh deangan deui sia kakap isuk gae ku aing didahar deui asa ulah aya main oh kitunya mantak sia diajak ge dahar sia ge hayang kan kakapak atuh bareng kan jeung aing mantak tadi tak lamun sia hayang mah cokot ku sia henteu haram jang sia mah aing haram sebab aing mah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ieu geus sok pake ceramah ku Ki Pudoli. Moal bisa datang ke pangkat bir sehingga nganapakakeun nu dipake ka resep. Maka bapak-bapak nu resep bikeun ka abdi, lain ti abdi ka bapak tolong teh. Dibalikeun ku nyana. Aduh, ampun. Nah, jadi mun urang make tasawuf kunaon ke pikir dek dilompatkeun ka mana pikir mah pikir bae atuh cenah ieu mah pikir teh kepada mun teu ditasawufan atuh mal beres lain kitu cara lah hukum mah pemakaianana kudu ngaji deui atuh ieu mah maksudna lain deuk naon hese orang ngaji hese mah kudu boga guru bae urang lamun urang boga guru tasawuf bakal nyaho guru torekat lamun teu beres ta guruna makal urang mah nyaho tapi lamun beres torekat da engkena kadituna bakal nyengserikeun urang ngaji hikam teu boga guru bakal nyengserikeun batur nya ahli norekat naik mobil nah, kan kos gitu mobilnya bagus deh sial norekat ongko mobilnya bagus ongko geus bae suuzon atuh mal anggeus-anggeus datang ka iirah ge kos gitu hasud bae nu aya maning teleuman kumaha sih norekat jeung kumaha sih tasawuf nu aslina lamun urang geus neuleuman ka karak nyaho ji atuh Tuan Syekh Abdul Qadir Sugih ji atuh Syekh Maulana Hasanuddin Sugih eta jadi keraton kerajaan di Syekh Syarif Hidayatullah rajanya na Raden Patah Demak atuh raja atuh pan raja teh lain sabarangan meureun sagala aya pan jadi raja di samping jadi raja betul kok jadi wali deui atuh aya guruna mantak teu leumeul lagi kaduna sauf ulah haju ngaharamkeun sapeker emang salah ge henteu salah ulah kakarak sapeker dahar diharamkeun ku nyana asalnya nyana cara tadi lauk haram jang aing poe eta isu penting kiai mah sok kitu sia ulah omong aing mah make Quran tacak mama teh aing mah make Quran gulak-gilek teh aing mah teu kaluar tina Al-Qur'an gitu baru mantap moal aya wali bodoh lamun wali bodoh atuh kadituna moal beres geus kudu nyareat heula sing jago nyareatna lantaran utak-utakan engke hukum teh sapopoe sadetik sapenit dipake ku nyana beda-beda kok bisa kos kitu sih mantap teuleum geura ka jero bakal nikmat nah kulu min zamani marwatu haqqahu yawma hasadi tapi wala tusrifu ulang ngaliwat batas ulalalawi innahu la yuhibbul musrifin sajana Gusti Allah teh tersepen kanu israf maksud israf di dieu teh kumaha kitu maksudna artina israf teh adalah ngalaksanakeun tina nu diharamkeun urang sedekah aya dina jalan Allah sanajan bebeakan ge teu israf tapi lamun ulang sedekah dina maksiat boro-boro gede leutik ge israf kok bisa kos kitu ieu teh kieu caritana aya hiji sahabat ngaranna
Ibnu Jurej cek Ibnu Jurej la yatiyanna al-yawma ahadun illa at'amtuhu nyana kebenaran ikir jazana ngalakor mah pas nyana ngalakor mah inget nyana ka ayat wa atu haqqahu yauma hasadi nyana sumpah cek manehna la yatiyanna al-yawma ahadun illa at'amtuhu tiba-tiba datang di jelema ka kaula ka dia kecuali dipikeun ku kaula mah akhirna aya jelema datang ka dinya fatama di dahar teh ku jelema eta jelema teu balik-balik deui adina datang kade anu walakor mah ieu dibere deui aya anakna kade aya pamajikanna aya kade kos urang hajat dulur datang kabeh dahar di dinya tinggal boga imah bae bengek bae cenah waduh isi mana kumaha tamu gitu anak kincuk apa yang dibawa kabeh ieu sarua ti isuk datang ka lohor teu balik-balik padaharan kor nyana kan sumpah dibikeunan pas datang ka magrib beak dibikeunan kabeh geus sakena buriang buadina beak kabeh geus beak mah geus urun ayat ieu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ulah sok ngaliwat-wat sadajan sedekah teh sehingga ieu pamajikan jeung anak teu kabagian ditanyakeun ku pamajikan ka ai korma mana anak nananya bah ai korma mana pan cenah ngalakor mah beak dikamanakeun disedekahkeun ai batur ngadaharai ka meh henteu eta teu bagus teh kos kitu teh teu bagus tetep cak agama teu bagus eta teh israf ku kitu ngaranna ngan israf anu asli mah lain eta israf nu kumaha israf anu sedekah mere di jalan maksiat ka Gusti Allah eta israf mata cek Kanjeng Nabi teh aya bahasa kieu law kana abuku basdahaban fa anfaqahu rajulun fi taatillahi ta'ala lam yakun musrifan lamun jabal abi kubes wari tinggal ngaran lamun kulum abi kubes jadi emas kemudian dinapakakeun ku hiji jelema dina jalan Allah lam yakun musrifan henteu israf tama cek Kanjeng Nabi tapi walau anfaqa dirhaman fi masyiatillah aya jelema mikeun sadirham maksiat ka Allah kana musrifan israf teh nu kos kitu ngaranna urang boga duit 10 juta dikamasjidkeun teh israf urang boga duit 100.000 beli petasan israf beli petasan israf teh nu kos kitu urang boga duit 1 miliar dikamasjidkeun pondok pesantren henteu israf sorga teh mah kos kitu urang boga duit 100.000 halah dikieu-kieu kabujur sinden 100.000 doang israf teh kos kitu di jalan maksiat leutik israf komo gede mah di jalan Allah boro leutik gede beak teh israf aslina nu kos kitu selama di jalan Allah ngan sigar tengah urang panen pamajikan jeung anak keuna ngadaha ulah haju dibikeun kabeh Waalaikumsalam Kak aduh balik dagang untung enggak untung sebenarnya itu untung apa ya aya 5 juta mah haju mana duitnya disedekahkeun kabeh Kak atuh kira-kira udah lo ngomong aing ka surga sia ka surga lain surga kitu Kak urusan surga mah surga bae tapi ieu pan urang ge boga dapur Kak sedekahkeun ka saha sedekahkeun eta yatim yatim di mana tuh salakina maot teh aduh tong beureun lain yatim mana yatim udah lo ngomong aing karunya ka yatim jeung ka mana atau mah kebal-kebal dikawin tuh enggeus tolol yatim orenganan kawin deui sial mentak sing ada teh beus aya awewe salakina karunya teh yatim sing ade mana deuleu ngora apa kolot wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin eta keur carita tatanen kuari wa minal an'am wallahu a'lam. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون